Wayu baik bari lempang sholawat bari diuk sholawat nungguan gitu di masjid maca sholawat dek dahar maca sholawat nunduk sare maca sholawat bila perlu ka pamajikan ya Allahumma sholli ala cak pamajikan kieu abad teh cenah cak sholawat beneng geulenan le pas menjelang nganggeus Allahumma sholli cak pamajikan Habib kok napa ngededet sholawat nih. Nah, nu batok sholawat ka Kangjeng Nabi. Ai sholawat dan nu mana ke ngajurus. Lamun sholawat munjiat qadiriyah hendak sabandiyah ka dituna. Sholawat nariyah syadziliyah. Sholawat Fatihah ieu ka dituna adalah tijaniyah. Sholawat atuh kadi itu aya jurusan-jurusan sholawat teh deka mana ieu urang aya ngajurus jumlah sabaraha sih kieu sholawat saeutik 4444 sholawat saeutik ngitungan mah bisa aya ente nu talar mana hiji naon Allahumma sholli ala Muhammad eta doang hiji jeung Ibrahimiyah paling ge eta bae geus tahan matak eta baca berzanji teh sholawat Assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka atqal atqiya ya assalamu alayka eta teh urang lamun nyaho ka hartina indah jasa asfal asfiya ngeunaheun azkal azkiya mir rabbis samai terus nu mantak ngarenung bae urang peureum bentak jeruk Masya Allah nah kos gitulah nikmat jasa Kangjeng Nabi hayu tepikeun Kang ke ku sebab sering jasa urang maca sholawat haju urang ngahayal sabisa-bisa urang ngahayal teh make ilmu kaistimewaan Kangjeng kemuliaan Kangjeng sehingga kagambar Kangjeng teh dina hayayan urang dina benak hati urang kakasepan kagantengan kagagahan kaistimewaan zahiran wa batiran moal teu ngimpi urang moal da kagak teu ngimpi kajen kukum age nu dihayalkeun eta okos urang ngimpi ngahayal hayang mio ngimpi urang ngahayal hayang mio kaimpi urang naik mio wah dina impian nabrak kebo barang hadena ngimpi sakena aduh lamun nya nabrak kebro cilaka sakena ngimpi nya hayang kawin jasa kasih neng lain hayang kawin jasa kahayal-hayal kasih neng aduh hayang jasa kaimpi kapanggih dina impian oh neng Masya Allah padahal mah dina asli nama teu bogoh dina ngimpi mah bogoh asli mah henteu geus ditolak sababaraha kali geus ditolak sababaraha kali teu useuh dina surat lagi geus aya kos gituan tah nonsen macem-macem lah dina impian mah nyana daekeun nyana kurang dibawa waduh kos film India Romi Yuli kapanggih nyana wah aja gugulingan kos dina film India ngobrus aya kali gejebur ka kali sial adena ngimpi doang tah eta teh impian teh nu mantap kabagi aya impian anu asli aya impian kembang aya impian khayal tilu urang ngeuli ge kitabna ya gitu atau aya karangan Imam Ghazali Ta'birur Ru'ya aya Ta'birur Ru'ya nu meulik waring leutik aya karangan Imam Ghazali caritaan ieu supaya ngimpi nu asli sebab jeung Kangjeng Nabi bapan teu bisaeun setan ge setan teu bisaeun ngarupa Kangjeng ku sebab urang terus-terusan bae komo tah mah macana amsaratifu man wafa arqani wal hubuya daridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim amsaratifu man wafa arqani wal hubuya daridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim min amsaratifu man. Nah dibaca kurang meme sare wudu heula tas ngala wudu mandi nu bagus mandi heula tas mandi ngala wudu make pakaian serba putih make sesengitan sila urang hadiah heula ka guru urang anu ngaijazahan haju ka sahibul mu'alika ta'libna yani Imam Busiri
kemudian langsung dikhususkan ka Kangjeng Nabi macana dinazomkeun barengan ku Maula ya sholli bari jeung nyaho kahartina dibaca datang kareup sare sok kira eta syaratna kos kitu doang teh syaratna kurang sare to mendek telentang ti mimiti dieu heula Maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Naam saratifu man wa farqani wal hubuya daridul ladzati bil alami maulaya sholli wa terus datang ka urang rada geus rada naon karangarana engkeut-engkeut rek sare ngedeng langsung Naam saratifu man wa farqani wal hubuya daridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim daima PS sakali ente dua kali kaditu da mangimpi pasti jasa kula carita bulan puasa tah terus bulan puasa lempang ka Imah Ki Soleh kadinya di Imah Ki Soleh lewat jembatan ayo jalan ka katuku kula nanya ieu si jalan ka mana ieu nanya ieu jalan ka Madinah padi Imah Ki Soleh kula teh belah diri Imah Ki Soleh ieu Madinah sedang jalan anyar cak nu ditanya teh nu bener ieu jalan anyar bagus teh guguran we kula lompat bener teu kebal aya Masjid Madinah ya Allah ieu Masjid Madinah ieu aya orang Arab kan anu unggal lawang aya orang Arab kula dikasep tidak boleh ini khusus orang Arab cek nya yeuh neangan deui lah aing nyaho lah loba lawangna cek urang teh kula itu aya deui orang Arab udah kasep tidak boleh khusus orang Arab cek nya orang ajam tidak boleh lupa kadu itu unggal lawang aya orang Araban cak pemikiran teh jak Kangjeng Nabi mah lain nabi orang Arab jan nabi kabehan naik aing ka jeung kumaha ge naik kula ka luhur begitu naik ka luhur orang sakiana nggak boleh naik kadulu di handap wah kerumunan aya Kangjeng Nabi tuh ngancan katingali Kangjeng Nabi na ngan dina impian bingung ieu aing ngaragageun mana ringsek asana ringsek aing ieu ka mana ieu aju di tukang penjagana turun teu meunang di handap geus katingali kerumunan Kangjeng Nabi belah ditu ngancan katingali Kangjeng Nabi na jauh jadi kula ditungtung gitu tah ngan aya di luhur akhirnya kula turun ke handap alhamdulillah begitu nanya itu Kangjeng Nabi cenah buru-buru macet jelema teu bisa ka ditu hudang can kapanggih jeung Kangjeng Nabi geus hudang baru cek kula teh Masya Allah tapi pan lumayan datang ke Masjid Madinah na yeay eta ngimpi teh kos kitu teh nah eta bacaan eta kula ngabejaan we naam saratipun ngamandi heula mandi ngalaudu nol-nolkeun pikiran beres make sesengitan make baju nupis maksudnya karesep Kangjeng Nabi baju putih teh karesep Kangjeng jubah terus make sesengitan beres eta teh tadi ngarep kiblat hadiah ka Kangjeng Nabi ka sahabat ka wali kemudian ka guru urang anu ngaijazahan eta bus imam naon karang-karana Burdah ka Imam Busiri nazomkeun kemudian tambahan maulaya syarat eta kemudian ngerti kana maknana diwiridna sameunangna ulah maka dihitung-hitung datang kareup sare cara tadi we miti dieu keula maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim min amsaratifu man wa farqani wal hubuya dari dulazati bilalami terus ayat nu pernah kakula bebeja ku da di datanya heuh geus barang diwirid ku nya aduh kiai cenah kunaon teu dake atuh mah ngimpi-ngimpi sia teu dake ya awas cenah kula teu dake jadi puyeng mah tungtungna mah eureun atuh sia eureun bahaya ke geus teu katekan berarti mah kos kitu mah dekatekan geus bemehna meureun urang amun hayang cepet-cepet ngadahar jengkol nu loba meureunnya abeh teh hees tungtungna mah teu kabaca bae eta sering ku kula meuli caritakeun nu sajan-sajan mah ieu mah ala kadar tak bulan puasa teh ngimpi kos kitu pernah teu nu sajan-sajan antum meuli bejakeun we pokona mah geus deuk kapangideung teh kumaha we tah mah ngan ieu mah keur carita model tah ngimpi teh kos kitu tah ya jalan anyar ka ditu Madinah cenah waduh bener masjidna aya teu kebal teh kan eta dijagaan gitu tapi eta di ngimpi mah urang Arabnya bisa ngomong sudah deui wah geus abah bebeja baheula abah waduh tos mimpi kasasawan teu bebeja ka kula
bebeja aduh anu ngimpi kepanggih jeung Kangjeng Nabi pohara jasa tamah geus pohara aju di Madinah eta mah lain ngimpi aneh abah mah mantap aju 3 poe teu ka masjid da abah moal ka masjid cenah 3 ieu mah heulanan kurang henteu bebeja asa sare asa henteu aya Kangjeng Nabi nu mantak atuh teu ka masjid abah mah asal eta kitu asa 3 poe Masya Allah geus saya caritakeun anta Bang eta wiridanan eta ngan aya bawa terus munjiata nu paling dia tah munjiat tunjina mantap kudu diijazahkeun heula ta eta Kangjeng Nabi asal geus urang kapanggih pernah kapanggih jeung Kangjeng Nabi bae lain neuleunan naon ihina neuleunan naon teh hina eueuh deui pang indah-indahna ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi mah indah jasa nikmat jasa kababayang bae deui moal poho-poho indah kapanggih jeung Kangjeng Nabi moal poho-poho jeung diresep kana maca sholawat teh diberesep aya nu kabari bebeja maca sholawat mujiat cenah kiai haju ngimpi kunaon kapanggih jeung maung wah saya ijazahna di mana di Habib Rozak pantes satu aduh Masya Allah atuh untung tak kapanggih jeung maung sia aduh gagah maung mah ih salah ijazah masalah tes ya nyaho cenah diberen aja kos kitu sabada ki musannif nyaritakeun tentang syarat jadi pemimpin nu jumlahna aya 10 kahiji syarat jadi pemimpin teh kudu beragama Islam status muslim teu meunang kafir wa kudun mukallaf teu meunang budak leutik teu meunang muedan ilu kudu urang merdeka teu meunang kasipatan kuroki amat hamba teu beunang opat zakaron kudu lalaki ulah cewek ulah awewe gesing hade lamun geus diulah berarti bakal namun dipilih nimbulkeun karusakan tur nu milihna doraka sing hade nu kamari pernah milih awewe kudu ditobatan oh cenah teh mah kiai meureunanan teh mah nu ulah ge cak kiai di kulon ulah ge imam salat awewe imam pamimpin mah teu naon sakeun oh kiai ongkoh nya maca kitab tilok berarti kiai si tilok baca kitab macana Quran lain kiai teh kiai munnya ge maca kitab kita baca tazakaron jadi kiai pan di negara urang mah lain negara Islam negara demokrasi sarua ketika urang berhadapan jeung masalah eta urang babagi supaya ulah terlalu jero teh kasalahan urang geus masalah demokrasi nyieun kasalahan meleg-meleg atuh ulah geun beta mah nyieun aturanna demokrasi urang kuari mah ulah terlalu ketiban tangga jatuh ketiban tangga jadi rengsek teman kayak gitu bara jatuh doang teu ketiban rada deres bae paling ringsek doang geus tah jadi urang ulah sadajan di negara demokrasi ulah dipilih awewe kajen nyalametkeun diri urang bae si aya kiai anu ngajakan oh kiai geus mangga jang kiai bae teh mangga nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim kiai bae di kitu sia aing mah hiber geus beres ulah sok sia meujeuhna ulah sok ka kiai badal kos kitu mah kiai kudu disoan badal kos itu geus sia goblok kiai leuwih goblok tolol tungtuna turut begeun kiai aduh ampun kelima kudu bangsa Quraisy maksudna aya benang merah
jalur kepemimpinan kudu boga jiwa pemimpin. Mun teu boga jiwa pemimpin rusak negara, acak-acakan. Kagenep adlan kudu nu adil, benar-benar teu mementingkeun diri sendiri, nyana siap untuk membangun bangsa jeung negara. Aya tanda-tanda keadilanana. Sebab kadele kurang hiji mun naik mobil kacana tilok ditutupan. Mana coba teangan pemimpin anu teu nutupan kaca malah. Dua, mun boga rokok nyana teh kadele masyarakat nah hayang ngarokok kajen teh nyana teu ngarokok rokona dibikeun ka masyarakat. Tah eta kan ngeunaheun kana hatena. Menang we satahun pajakna dicokot, rokok dibikeun pajak dicokot. Bloon. Nu jelas kudu adil. Urang neangan adil hese. Ketujuh mujtahidan. Pinter berarti. Sebab itu negara lain desa-desa acat. Berarti loba konflik anu kudu dipecahkeun permasalahan anak. Jana teu kudu tuh nyatanya deui. Andai kata nanya hanya sekedar perbandingan jeung ilmu nu aya di otaknya anak. Supaya lancar ieu negara kudu mujtahidan. 8 sujaan kudu gede wawanen gagah. Ulah nu pelya-pelye gagah ngindaheun urang boga pamimpin nu gagah. Kumis gede mantap, hehehe janggotan, wah cambangan. Jadi urang neuleuh tanjak dage asana betah urang. Barang neuleuh presiden atau raja urang, ya ini mah beti kali. Kumisan, janggotan macam ulah datang ka kos kitu. Teu bagus. Mun kunjungan ke Arab bisa didungling eta. Sujaan kudu nu gagah. 9 zaroin yang kaharep sing ade yang kaharep si hayang ke kaharep jang diri urang bae salametkeun tanggung jawabna ke di akhirat orang bakal ditanya engke ieu mah nunggeus mah geus bae geus tanggung ka neraka geus nunggeus mah geus ieu nu endek bae endek. Nah deuleu ku urang mana nu gagah lalaki geus menaya hae wae ulah lalakina nu gagah pinter eta nu dipilih ku urang. Kajen nyalametkeun diri urang bae. Eleh menang sabodok aing mah geus sakitu ta pemikiran aing teh ya lantaran engke ditanya di akhirat. Jehe bang kumaha gitu. 9 zaroin ngabogaan pemikiran nu luas, wawasan anu jero nu luas. Sebab negara. 10 boga dedengan sempurna dedeluan sempurna ucapanana sempurna hartina teu balelo ulah ro jeung al sarua cadel ngalana mal beres atuh ro jeung lam kudu beda ro lam lamun akur engke teu bisa. Sifat anu wajib di Allah kesifatan ku sifat basol ro basol panjena cadel jadi basol ro lain l tungtuna dikurangan sifat wajib di Allah sifat baso pan baso aing re teu bisa lam salah mending baso kan jadi salah tuh. Itulah persyaratan jadi pemimpin. Imamul Azam, presiden, raja, atau di bawah dunah, yakni gubernur, bupati, camat, lurah, termasuk RT. Itu raja RT itu sakarajaannya adalah sa RT. Urang jadi takeun RT raja atuh pakai celana pendek pada RT. Raja
kuari deuk jaritakeun kasahanana jadi imamah kumaha ieu sahna nyana jadi pamimpin seseorang anu memenuhi persyaratan 10 tadi sesuai dengan kriteria anu tadi nyana bisa sah memimpin bangsa kutilu perkara. Nomor kahiji wa tan'aqidul imamatu bil bai'ati wa tan'aqidul imamatu bisa kabundel nyangred sah maksudna jadi pamimpin sifat pamimpin yakni imam presiden gubernur bupati bil bai'ati ku bai'at di bai'at di zaman baheula pertama nu di bai'at ialah Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Pertama nu di beat jadi pemimpin adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Seluruh sahabat anu ngabogaan wawasan anu sampurna berpangkat ijtihad mujtahid berbagai kelompok tina kelompok dicepol untuk mengesahkan kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Datangkeun Sayyidina Abu Bakar bari Sayyidina Abu Bakar mungeun Sayyidina Abu Bakar mah. Cerik Sayyidina Abu Bakar ketika dipilih jadi khalifah embung. Masya Allah sarua ketika Sayyidina Umar di beat jadi pemimpin sarua sediheuh Sayyidina Umar lantaran sarua jeung ngangsongkeun diri ka seuneu. Nomor kahiji di beat lain hayang di beat tapi masyarakat tokoh masyarakat ngabeatnyana dijadikeun pamimpin. Mentek ditukja Kangjeng Nabi tanda akhir zaman geus deukeut datangna Dajjal. Nomor kahiji masa cepet as-sanah kasyahri wa syahru kasab wa samakal yaum al-yaum kasa'ah as-sa'ah kal dakik atau daki maka itu. Nah, setahun ko sebulan, sebulan ko seminggu, seminggu ko sapoe, sapoe ko sajam, sajam masa kumaha okos meleum daun korma anu garing. Perat beres. Perasaan urang di akhir zaman, engke cak Kangjeng Nabi perasaan manusia di akhir zaman geus deukeut datang Imam Mahdi, neta teh cepet jasa. Kuari geus hampir kabehan nyaritakeun cepet. Kaiji disusul kedua yang mukjizat Kangjeng datang ka kos kitu teh nyaritakeun masih kana jauh ribuan tahun ku Kangjeng Nabi geus dicaritakeun. Di akhir zaman sabada terasa cepet ku kabehan zaman bakalna cuaca genjlong. Cuaca genjlong teh artina nu ngaran usim hujan, nu ngaran usim panas. Musim hujan diisi ku panas, musim panas diisi ku usum hujan, sehingga sulit bagi petani untuk menerka musim hujan iraha. Sebab terjelas hujan, teu diperkirakan bulan eta hujan bae. Teu diperkirakan bulan eta bakal teu hujan, teu diperkirakan bakal hujan, teu jadi genjlog waktu. Eta geus tereh deukeut Imam Mahdi datang. Nu paling deket engke setahun hujan teu eureun-eureun. Hujan beta mengacrek bae hujan ke eureun sajam 2 jam mendung deui hujan. Ke eureun sajam 2 jam 5 jam aya genep jam eureun teh hujan ke hujan deui ngacrek bae hujan. Ke aya 12 jam teh hujan berarti sapoe tapi mendung.
ke beting hujan atau peting teu berang hujan setahun gitu baik cuman eta hujan teh layum bitun nabat henteu ngajadikeun tatangkalan ongko hujan tapi gararing teu jaradi pepelakan nu melak naon bae ge biasana mun kahujanan nyembrung ieu mah malak garing teu jaradi. Nah lamun geus eta terjadi eta geus detik-detik terakhir bakal datang Imam Mahdi kuari mah kakarak datang ge ka hiji perasaan cepet zaman nomor kadua waktu geus rada ngagejlog kuari musim hujan musim panas mata Kangjeng Nabi masyaallah ieu mujizat Kangjeng Nabi kula wasok mutalaah ni mujizat pohara geus karasa kuari tinggal ngecerk hujan engke aya suara di berbagai pelosok di kaler aya suara seperti suara ki trompet atawa suara ti kidul atawa ti kulon suara ti wetan atawa ti jerotan aya suara gesekan atau suara ti luhur ieu geus sarua geus tereh datang. Nah ieu ngecerk hujan ti Kanjeng Nabi bakal ngecrok tapi teu jaradi tatangkala. Panas ongkoh musim hujan tapi panas. Okos urang naik mobil mewah tapi kesangan. Slobapan gua. Naik mobil do mau Fortuner, AC-na gede. Tapi di jero mobil kesangan sebabnya ada di udag-udag hutang mobil lagi ngiriditan hutang kawin mah aya 3 aya 4 nah ngan dibobodo kabeh ge ku duitna ngahutang di bank nah ieu ge di akhir zaman barudak jeung ke baru hutang kabeh Masya Allah peneleuan hadis Kangjeng Nabi akhir zaman geus rada loba di antarana engke jelema lalumpatan menuju neraka cak Kangjeng Nabi di akhir zaman mah kabeh jelema lalumpatan menuju neraka sahabat caricing bae maksudnya salah tante Kangjeng Nabi ngomong nyarita Kanjeng Nabi balik deui ngomongna di akhir zaman mah jelema lumpat kabeh ka neraka percis kos kuya mun dibahasakeun urang mah kos kuya ngagejeburkeun diri ka cai kuya di luhur aya naon bae gerbek blus kuya mah ka cai aya naon gerbek blus ta ieu masyarakat manusia di akhir zaman percis kos kuya nyalametkeun diri ka cai ieu ge lalumpatan ka neraka. Jadi ngegejebur-jeburkeun maneh ka neraka di akhir zaman mah. Sahabat tetep masih culak-cileuk keneh wae. Masa sih cak hatena. Neraka kan seuneu. Mun jelema kudu ngagejeburkeun ka seuneu. Ima jelemana meureun teu normal di akhir zaman teh wae mah Kangjeng Nabi salah ye. Masih didengekeun wae ku sahabat. Asana meureun aya kekeliruan ieu Kangjeng. Kanjeng Nabi kan weruh sadurunge winara. Sahabat teh masih kere culak-cileuk. Banget teu percaya cak Kanjeng Nabi di akhir zaman ke jelema lalumpatan menuju neraka. Percis kos kuya nyalametkeun diri ngagejeburkeun ka cai. Engke jelema masing-masing kabeh berduyun-duyun. Malah mah mun aya anu rada lambat kunyana disingkirkeun lambat amat sih ka neraka. Disingkirkeun kunyana aing lah